tuyun tuyunnya deh saran saran disambil di luhur Pak Haji nyumput Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha haqqa tuqatih. pada ningali Para sepuh ahli pengawasan dayana, alhamdulillah dina wongnya dia kurang biasa atau pambeli dina gara-gara acara manakiban alias gaul. Jadi manakib teh gaul non sababna pangna kudu gaul sebab kurang diajar lempang ningkatkeun derajat melalui manakib anu aya runtuyan sababana acara. Mudah-mudahan cita-cita utama urang, cita-cita kelempang menuju pada cita-cita tertinggi diberi kebahagiaan Allah. Amin. Sebab ari zikir mah kelempang kenepi karena tujuan sarua bungahna. Dawe deui tujuan zikir mah iwati kebahagiaan puncak ketika urang usul di Allah. Oke, kebahagiaan di perjalanan di nalika urang lempang menuju Allah. Jadi diajar dikir dua kahayang anu geusina kabeh bahagia di perjalanan, bahagia nalika nepi. Sebab ceballah teh ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Janji Allah yakin moal sulaya. Jadi lamun keur perjalanan diajar dikir hate teu daek bahagia
kuliah tinggal dikontrol we dikir anu salah apa urang anu salah. Dan jika dipikir moal aya salah. Para ibu, para bapak di pangaosan sadayana 27 Rajab urang cicing di masjid. Rasul diusrokeun ti masjid ka masjid. Nyaritakeun dikir wae mah bisi liur we nyaritakeun Isra Mi'raj saeutik. Pedah cek hadis qudsi dicarioskeun inna buyuti bi arti al-masajid wa inna siwaruha imaruha tubali abdin antahara bi baitihi summa jarun fahaqqun alal musari ayyukri masail. Dawuhan Allah dina hadis qudsi, ari hadis qudsi teh dawuhan Allah tapi sanes ayat Al-Qur'an. Margi ari ayat Al-Qur'an mah ku Jibril dicarioskeun Muhammad tah ieu mah hadis qudsi, tah ieu mah ayat Qur'an. Bahkan dina saminggu cek hiji keterangan mah Jibril teh macakeun Al-Qur'an ka Rasul teh sampai 2 kali 3 kali. Jadi susunan surat-surat Al-Qur'an mah tauqifiyah eta mah dipapatahkeun ku Jibril lain ka Rasul. Ku Jibril dipapatahkeun ka surat ka hiji ieu, surat ka 2 ieu, surat ka 3 ieu sampai ka surat 114 surat disusunkeun. Kunaon pangna disusunkeun tauqifiyah menurut Jibril da pangheulana turun surat mah panaon surat Al-Alaq tapi di beunang teu pangheulana disusunkeun surat Al-Qur'an mah eta mah kumaha papatah Jibril petunjuk ti Allah. Dawuhan Allah dina hadis qudsi inna buyuti bi ardi al-masajid sanyana ari bangunan anu dimulyakeun ku kami mu aya di dunia. Lain Allah cicing di masjid. Beda bahasa inna buyuti bi ardi. Tapi bangunan nu dimulyakeun ku Allah nu aya di dunia teh masjid. Wa inna ziwaruha imanuha. Anu daratan ka masjid, anu jarah ka masjid itu adalah anu ngamakmurkeun masjid. Tubali abdin antahara fi baitihi summa zaroni kacida bagjana jelema anu ti imah mawa suci, wudu heula di imah, mandi heula di imah, tuluy datang ka mana? Ka masjid. Summa zaroni tuluy datang ka bahakun alal muzari ayyuki mazairah uludai ketentuan jeung kapantesan pikeun nu dijarahan iwal tinggal muliakeun anu jarahna mudah-mudahan ulang meunang kamuliaan. Ayo urang mah kadang-kadang ka masjid kadang rek mari padahal cek diskusi mah tubali abdin antahara bi baiti summa satu kebahagiaan urang wudu heula di imah, mandi heula di imah. Naon sabab di masjid mah caina bisi kasih cai wakaf. Sebab lamun cai wakaf urang teu meunang namanya nonya. Bahkan dulu teu meunang leuwih ti pasunatan. Lamun pasunatan rumah anggota badan 3 kali ulah leuwih eta ngubahkeun cai wakaf. Komode ka masjid ngadorek nyeuseut. Ka masjid ngadorek modal. Sok urang di perjalanan, lamun di perjalanan hayang modal di tangan teh naon? Masjid. Ibu teh anjing. Bapak ngomong. Jadi sebenarnya fungsi masjid ada lain yang modal. Naon sabab Allah ngadawuh kitu cek Allah inna buyuti bi ardi al-masajid ya masjid teh rumah Allah nu dimuliakeun ku Allah kulantaran kitu teh aya bangunan anu mulia-mulia di alam dunia lintang ti masjid. Sakumaha leutikna masjid, sakumaha bututna masjid, sakumaha kotorna masjid, masjid tetep masjid bangunan pamuliana di alam dunia. Ciri masjid mulia di alam dunia jelema asup ka masjid rek budak rek kolot aya nu make senang.
sabab masjid adalah qalbuna dunya. Sekali deui, sabab masjid adalah Baitullah qalbuna dunya. Mun di Cilembu qalbuna Cilembu teh asyifa. Kusin pusaka. Hade mun kusin jadi sape teh gabeuna naon kana miskin urang Cilembu. Lamun kusa lano obat nu gering asup ka mana? Ka masjid pasti naon? Cager. Da moal nu gering mah di ka masjid da moal kadugaan. Maka kalau batang ka masjid ge naon? Jadi kolbuna Cilembu masjid asyifa. Energi masjid asyifa bisa sampai ke pusat energi dunia nu disebut Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, pusat energi dunia sebelum disampaikan secara vertikal ke langit. Kabeh ibadah jelema di masjid berjamaah sholat di horizontal heula ka Baitullah nu aya di Mekah. Di Ka'bah taikeun ka langit ngan gancang jeung teu gancangna ganjaran salat nepi ka Ka'bah kumaha nu berjamaahna. Lamun berjamaahna dua dadar makmum sadadar imam sadadar makmum hiji imam hiji. Meureun jika mesin ukuran 2 petak ngecek-cek wah nepi ka Mekah gairah. Tapi lamun berjamaahna loba energina loba sabab dina berjamaah ayat 27 persentase derajat walau ari buluntulanna mah buka sabede kumaha. Itu pun dina berjamaah saling menolong. Hiji lamun seuk imam na husu makmum na teu husu kabawa kabeh meunang 27 derajat kabawa ku husuna saha. Imam teu husu makmum aya nu husu kabawa kabeh ge meunang 27 derajat. Imam teu husu makmum teu husu tapi jajaran beres menang naon 27 beres rapat. Nepika cek Rasul antara bitis jeung bitis antara mumuncangan jeung mumuncangan sing ada. Ai urang kan sok neuleuh heula cokor nu deukeut teh isi buduk lah, isi robeun lah, kekeongeun lah. Padahal itu ketentuan bahkan Rasul mah malah semacam kayu anu dihitung lempeng keunung. Kade nu dihitung lempeng teh keunung. Keunung Rasul tadi luar tadi lempeng keunung papa gitu Rasul berjamaah teh udah dapat dirapat teh. Ai urang mah imam tiba kali we bungkul ka tukang teh beres teh kitu makmum. Urang kan rek ngarapeutkeun hituna teu ngarti dideukeutkeun cokor kadang ngajauhan diudah kejauhan beuki ngajegan beuki jauh Ikiuna we. Naon sababna pangna masjid jadi bangunan termulia di alam dunia? Sabab masjid adalah qalbu na alam dunia. Mana aya nama masjid jadi loba di zaman Rasulullah hiji-hijina masjid nu aya di luar Madinah itu di daerah Jawatsi. Jawatsi itu daerah Iran.
jaraknya itu sekitar 1000 kilometer. Jadi baheula mah Jumaan teh di poe Kemis isuk-isuk terus berangkat ka Madinah. Jumaan teh maka lamun aya hari Id di hari Jumat Rasul teh ngawajibkeun naon? Jumaan pikeun pohon aja tahu. Ratusan kilo lamun ayeuna tasib balik ka imah balik deui moal kabur. Nang di daerah Zawasi usul sebab sangat jauh diusulkeun supaya dibangun masjid itu di daerah Zawasi diusul para sahabat. Bahkan di terakhir ke perang salib itu Zawasi itu ulamanya paling banyak dibunuh ke tentara salib. Ciri mulia masjid adalah Baitullah, tempat pusat peribadatan manusia. Dina diri urang aya Baitullah nyaeta naon? Qalbu. Ketika masjid nu aya dina diri urang, Baitullah nu aya dina diri urang, qalbu teh menyatu dina nalika ibadah di masjid. Ketersambungan masjid jeung masjid adalah satu barokna haulah. Ayo urang mah kadang-kadang masjid teu kudu nyapu-nyapukeun acan. Segala kudu acan. Anu bukan langsung tai hayam ge, kadang-kadang kudu dibuludan sebab tai hayam. Dibicara hita disangkana masjid teh usaha. Masjid begitu dibangun sanajan taneuhna tanina lain wakaf, begitu dibangun masjid jadi wakaf eta gagah. Orang ngaboga tanah masjid, lamun niat ngabangun masjid sakumaha leutik nyeun tapi niat ngabangun masjid tetap jadi masjid. Bukan bisa gitu. Naon atuh intina pangna begitu masjid itu begitu tinggi, begitu istimewa. Sabab Rasul pertama kali hijrah ka Madinah nu panggeulana dibangun teh masjid. Di mana? Di Kubah, taneuhna usaha. Budak yatim dibeli usaha papatungan. Dijieun masjid lalu masjid juga diulang di keramik tanah lumpur pasir ketihak tangkal korma bongkok ditampungkeun terus buleut teu basah buleut tadi itu tadi buleut ku harai korma ku hatut korma hujan asup cai hujan lamun tas salat tas sujud tarang aya pasiran kata tas sujud sok musab naon harai eta mah micin naon micin pasir beda deh maka aya nu ngabidahkeun musab tarang lah ulah sagala tipis ayo kebul segala tipis micin kebul maka ketika Rasulullah bercari dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Ali dan sahabat Musa Esna di nalika Abu Bakar itu dagang dan satu saat Abu Bakar kadang-kadang jaya Umar kadang-kadang dan anjeunna sadaya lagi berdagang lagi dagang jauh ke itu ke Persia ke daerah Irak ke daerah Jordan dagang nanti jauh perjalanan 40 hari sabari 40 hari pulang. Lamun keur dagang selalu ngariung caket Rasulullah. Keur ngariung ngobrolkeun agama, ngariung lain ngomongkeun par teh zaman Rasulullah. Cara ngariung teh ngariung nyaritakeun politik tara zaman Rasul. Aya politik harita datang bedewi teh nu aya Rasul Islam. Hari semangat
cinta ka Rasul aya an ilmu can aya asup ka masjid. Mana Muhammad euy, mana Muhammad? Eta kieu di jero masjid. Weh, kieu kana tihang. Sayyidina Umar kan barang asal cek Umar nyebut perang Rasul di tempat datang cicing Umar keun di jelema awam. Banjur we banjur cek Rasul di banjur we dan naon handapna pasir. Jadi lain keramik model kieu lain pasir handapna. Jadi di zaman baheula sahabat kan teu langsung paling lagi sangka sahabat langsung paling. Bahkan aya di sahabat mengarana katelah Ibnu Sama ngaran asli nama pohon asup Islam nyaret kene mun tinggalun berjamaah salat Rasulullah di hiji waktu datang ke masjid geus di Nabawi. Ngan Nabawi kan can direhab dan direhab mimiti direhab Masjid Nabawi mah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan di zaman Abu Bakar Umar tuani ngarobah masjid Al-Rohta itu di zaman Utsman bin Affan diganti dinding-dindingna ku kayu jati, amparna ku kayu jati. Ke datang ke masjid Rasul geus ruku. Ibnu Samad takbiratul ihram dina lawang, bari ruku lempang ke ruku. Sahabat yang kutus da mimiti salat macan aya wajib baca. Paya ruku we sujud dan cek Rasul sallu kamar wa yatumul yusolli deuleutkeun we aing cek Rasul salat mun aing dongkok mun aing sujud gitu cek Rasul can apa baca. Pas asup ke masjid Rasul ke ruku takbiratul ihram di tukang dina lawan langsung baru nyuruh lempang kana jajaran cek sahabat tuh kayak itu pas pada sholat ulah disangka sahabat langsung harus sholat tetap kita sama lu mau aja kurang diajar lagi ajar entah balanggaan entah begitu aja jadi sahabat ketemu Rasulullah langsung jadi kamil minta langsung diajar sarua nyuruh pas pada sholat assalamualaikum cek Rasul Ibnu Samad mah sholat mah baru lumpat rukui cek Rasul teu dijawab tapi kumaha cek Rasul Allahumma zid hirsahu wa ilmahu ya Allah kamihan katangina sanana jeung ilmu teu dijawab maka lamun ajengan ningali masyarakat salah ulah liput dijawab kun we duakeun para ibu para bapak ahli pamasan sadayana komode dina toriko urang gegedena ngagunakeun energi positif meditasiikeun ulah bingung mikiran ka sisi kagigir dina toriko mah mikiran diri sorangan tungkul tempuan diri urang bisi aya keneh nu salah bisi aya amalan torikoh nu can kalaksanakeun ulah mikiran duh aing dulur aing teu daek milu duh aing tatangga aing teu daek milu itu mah hubunganana murni hidayah jeung taufik Allah boboloning pangkat ning urang Rasul sendiri tidak mampu menanamkan hidayah dina hati Abu Thalib. Ketika Abu Thalib mau meninggal Rasul menangis, ya Allah berikan Abu Thalib taufik dan hidayah. Sok mang bacakeun dua kalimat syahadat mang bacakeun hideung Abu Thalib inget kana jasana Abu Thalib jeung perlindungan Abu Thalib ka Rasulullah tapi ternyata Abu Thalib tidak dikasih hidayah jeung taufik ku Allah pangkat Rasulullah manusia pilihan teu mampu neuneun hidayah jeung taufik sabab ngumpul hidayah jeung taufik hak prerogatifnya Allah tidak diberikan kepada siapapun walaupun seorang guru mursyid ditegur oleh Allah in Muhammadin la tahdi man abaka walakin Allah yahdi
seorang rasul, maneh makhluk pilihan, tapi maneh teu diberi hak menanamkan hidayah kana hatena jelema. Maka kurang keur diajar thariqah ieu mah ulah ningali ka sisi kagieu diri urang terus kontrol diri urang. Mana nu salah, mana nu bener, mana nu goreng, mana nu halusna diri urang. Pantes dibacakeun ke sim kuring ge Rasul memeh Isra Mi'raj, Rasul diberesian ke hatena, dieusian ku tasawuf. Cek sim kuring teuing keur di mana dibahas ari ngaran tasawuf teh ilmu pikeun nganyahokeun diri urang, sifat nu halusna diri urang, sifat nu gorengna diri urang, naon nu halus, naon nu gorengna diri urang, kontrolna ku urang, omean ku urang, perintah ka Allah nu goreng supaya dileungitkeun. Lain kontrol batur, capek lamun urang kontrol batur. Aduh, baik teh geus diajak si anu teh tapi teu daekeun wae. Naon sababna? Sabab urang mah ngajakna ku nafsu. Tapi ketika Allah memantulkan, menyinari kolbu kita dengan nur Allah, nur itu akan memantul kepada kolbu orang anu kurang diajar. Wa nuru asra min kalami. Cahaya Allah akan lebih cepat dimengerti. Ngomong kurang tapi jelema tarurut, ngomongnya ceblek pidato tarik jelema keturut. Sabab Allah nur Allah. Naon sabab da urang mengajak ku nafsu sok dipapantes moroni ulah. Rasul Muhammad keur ngolok Khalid bin Al-Mughirah jeung Abu Jahal. Sabab cek Rasul lamun Umar bin Khattab asup Islam, lamun Khalid bin Walid bin Al-Mughirah asup Islam, lamun Abu Jahal asup Islam, asana Islam teh pengen gede. Dari itu mengakui kebenaran Rasul Muhammad, Abu Jahal kali itu mengakui. Diolok Rasul, terus diolok satan asup Islam. Kalah kator aja teh Abdullah bin Umi Maktum, jelema aki-aki miskin bari kenyang. Nu diusepan kakak ainu benang benter. Rasul ngabalir ditegur wallahu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kunaon maneh Muhammad ngabarieun pedah datang jelema anu teu ningali nu minta diistrenan hayang asup Islam teh keur ngolo Abu Jahal, keur ngolo Walid bin Al-Mughirah, bet ai tarajol kalah Abdullah bin Umi Maktum. Hayang manungul torekoh teh presiden, hayang manungul torekoh teh bupati, hayang manungul torekoh teh jelema nu baleunghar, pengusaha anu cek Allah hidayah aing marata. Naon sabab? Sabab dicontohan ku Allah ngaisokeun di masjid ka masjid. Ieu contohan sabab masjid memberikan pendidikan persamaan derajat. Kabeh masuk ke masjid rek pejabat, rek rakyat, rek petani, rek pedagang. Kabeh asup ke masjid mah wayahna cari. Sugan tentang saya itu bupati datang ke masjid lainnya yang sholat tina kursi sok gitu cara. Sebab masjid sengaja ku Allah dipakai berangkatna Rasul Isra. Sebab masjid hiji ngadidik persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Akur martabatna hanya Allah memberikan poin kepada orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu lantaran
Rasul berangkat di masjid ke masjid, jadi masjid tempat manusia. Kedua, kurang pakai situ di masjid di persamaan derajat. Kabeh nang bayang-bayang diuk di subuhan jadinya aya ketika bagian subuh sebenarnya aya di subuhan teu bisa ngadahan da teu ngomong. Pakai sirup bonus maka di toriko tidak ada perbedaan. Murid baru, murid lama tidak ada dalam toriko. Yang lama dan yang baru sama. Namun sebab yang berhak menjemput hanya Allah. Dikir geus puluhan tahun, tapi ku Allah can dijemput hayang usulnya. Ya Allah, dikir terus lah dan dititah lagi naon cek guru 165 kudu maksakeun kajen bari lumpa kajen bari diuk kajen bari dapat kajen bari digawe bangsa. Itu adalah ukuran tarikh secara syar'i. Setelah dikir hobi mati terbatas bil guru ibal asal aya dikir hobi mah ulah dieu da goplah teh lain tina dikir dahar goplah teh tina dikir hobi geus bisa kakontrol urang bae anu aing loba bisa goplah lobatan matak cenah cobaan cenah ku yasir lama ami urang bisa mudawamah teh heula kumaha urang sok aya salaman ya silahkan bari-bari itu masalah ngucapkeun agenya tapi da masalah ngucapkeun geus bae ai pamere ti dituna salah mah bae rek sing kuring sok ngadongeng si Haji Amal dari itu penting nanya ke cerumai dongeng baholil teh da ari masalah duka mah ai dibaca ku urang mah masih sakumaha halusna duha masih bisa kumaha halusna hiji masih bisa kumaha halusna asal ai dibaca bangsa ku urang mah teu nyambung hatena ka Allah ada gitu itu naon beda deui baholil bangkalan guruna Hasyim Asy'ari tapi baholil bangkalan dina masalah hadis mah tetap berguru ka Mbah Hasyim Asy'ari sabab Mbah Hasyim Asy'ari mah tingkatanana Hadratus Syekh ari Hadratus Syekh teh beda jeung Syekh Aisyah menganggul kata lagu Bukhari jeung Muslim ari Hadratus Syekh mah kata lagu Bukhari Muslim jeung kutubus sunnah kata jutaan hadis kata lagu maka ketika muka pengajian hadis keleutik teh belajar ngaji kitabna teh di baholil di Bangkalan Mbah Hasyim teh jadi kiai berguru di Mekah ulang dari Hadratus Syekh ketika muka pendidikan hadis baholil teh ka Syekh Masum ka murid-muridna nu lain kita belajar hadis ke Mbah Hasyim berangkat buku teu gengsi pada murid justru anu ripuh murid pas baholil milu belajar asup ka kopong ngahiji jeung santri jeung Mbah Hasyim aduh aing kumaha mongkodi geus disiapkeun kamar anu khusus tukang nyeuseut teu kudu masak teu kudu nyeuseut cek Mbah Hasyim Mbah ayo tinggalnya di kopong sana udah saya siapin Pak nggak bisa sih saya itu mau ngaji sama kamu jadi saya tidak sama santri saya di sini bingung dia orang tetapi guru tapi bingung dipaksa cek Mbah Holil Hasyim waktu kamu di Madura kamu di saya tapi saya di sini murid kamu buka itu Mbah Hasyim buka tenaga cek Mbah Hasyim Mbah kalau Mbah murid saya tolong taati perintah saya Mbah Holil pindah ke kami itu Mbah Holil suatu saat
di bonteng. Marawingan ke bonteng. Mereka minta tolong ke Mbak Holil. Mbak Holil dari ngawuruk jurumnya, ngawuruk Bapak Dir, nyontok Koma Jaidun, koma geus nangtung saha Jaidun, Ki Jaid Torojo, tukang bonteng. Mbah, saya minta tolong, kenapa? Itu cuma saya banyak yang nyuri, Mbah, begitu ya. Terus gimana? Saya minta doanya, Mbah, agar timun saya kayak gini. Oh, kata Mbah Holil, ini aja di wirid ya. Koma Jaidun. Tentukan kalimatnya, aing ditanggapi koma Jaidun. Tapi kulantaran percaya numerina saha, seorang waliullah bukan tergantung kepada bacaannya, tapi tergantung pada ketersambungan kalbunya ke Allah. Diberi koma Jaidun, koma Jaidun. Hari sunang bokak bonteng, marling bonteng, ting areng kelapa itu bisa gini. Mustajab dan yang mana saha. Lain anu ngawiri doa anu dijabahna tapi mau meredo. Itulah waliullah. Benar. Hari urang lah. Wah, ayah panas dijabah dua nanti. Udah nyimpanan bayan dawe, gua kepala di titah, naon teh. Aduh, asa tapi pantas ya. Mata-mata dikir, dan ayah guru si kuring anu sejen ngadongengkeun dijajah dikir. Duaan. Ayo hiji kita naud dikir Allah, Allahu Allah. Ayo eta mah dibalikeun ulah. Heula, cenah eta bener. Da teu percaya. Naon sabab da teu biasa. Padahal manana ulah teh. Ulah minta mun teu boga, ulah nolak mun dibere, ulah neuneun lamun boga. Sambung. Ai ulah minta mun teu boga mah kuat. Ulah nolak mun dibere leuwih kuat. Ngan eta ulah neuneun lamun boga. Kuat moal. Cek Abah mamun aya jelema kitu ku aing dijieun cimat dibungkus ku lawan bodas di Japaronan pake gagantel kompor. Jenglot. Mana aya hese. Sayyidina Ali bin Abi Thalib penghasilan sehari anjeunna bisa sedekah 1000 dinar. Berarti menurut kategori emas 3,5 kilo. Tapi anjeunna mawa ka bumina cukup sapeting. Maka ketika Rasulullah sunting ka Siti Fatimah keur giling gandum bari ngais putrana Hasan duka Husain hiji ulin hiji diais bari ceurik diri datang Rasulullah mencapai mastakana cek Siti Fatimah ya Rasulullah tu pangobrolkeun ka ali atuh meuli abdi cek Rasul sing sabar hariku kami ditepak Rasul batuna tok ditepak sorangan da urang nepakan batu teh daek ih moto kudu dicekoy. Namun sebabnya, sebab ketika Rasul nepak batu, lain Rasulna Allah. Nah, dan ketersambungan pikirna Rasul, lain Rasul geus jadi Rasul wungkul, bahkan terbayi Rasul geus nyambung jeung saha. Sebab Rasul disusuan ku saha Robiah Adawiyah teh keur boga orok leutik. Baheula mah urang Adawiyah teh lamun boga orok
neangan ini pemekah neangan bisa ya budak leutik anu rek ngurukeun Yusua ngabring aya 10 urang neangan batur geus mareunang aya Robiah can meunang aya ceuk salakina kumaha itu mah copot itu anak Abdullah yatim karunya bae teh diburuhan ge sugan we mere kabarokahan di bawah nyusu dulur anu sasusuna sabeula Rasul Muhammad nuan kira orang teh ceurik beda jeung orang urang santuy oh eta mah parah pisan jeung bapak lama karudeteun teh cek bapana teh dicopot saya cocokan aing Rasul Muhammad sabeula lamun geus teu nyusul ieu naon dulur sasusuna Rasul Muhammad taradekeun nyusul kana urut-urut sasusuna taradekeun batu Rasul Muhammad tidur lamun bulan puasa sapertos bulan sampai bulan puasa maka ketersambungan Rasul jeung Allah lainan ukur geus jadi nabi tapi sebelum Rasul jadi nabi pun Rasul baru lahir pun Rasul geus tersambung pikirna jeung saha jeung Allah sabab Rasul aya nu disebut Nur Muhammad aya Nur Muhammadiyah lain Muhammadiyah kelompok Islam Nur Muhammadiyah itu adalah nur asal penciptaan sabab panggulana diciptakeun ku Allah teh nur naon Nur Muhammad disebut Nur Muhammadiyah setelah diciptakan Nur Muhammad terjadi ledakan yang sangat dahsyat terciptalah makhluk-makhluk anu sadin haram sekolah moal cuma Nur Muhammad itu terus karena dia Adam nur sampai ke saat ini di para aulia Allah itu Nur Muhammad ini masih kayak udah nama mungkin ya dosa loba dosa jadi masjid adalah kolbu nah di tempat kolbu nah di kampung asal pembangunan masjid ulah didasarkan ku nafsu badak ieu asifah dipakai manakibah, dipakai berjamaah, dipakai zikir, itu adalah hakikat fungsi masjid. Mana? Urang geus belajar tarikah, ulah ai kahayang wajar lah ka manusia. Ai geus euy, candaikeun dilukeun. Penting mah urang mati pikir we teruskeun we. Tarikah mah teu kudu diiklankeun urang. Tarikah mah diiklankeun age ku saha? Allah. Mahal tarikah kudu diiklankeun urang. Tuan, saya guru mursyid. Bukan rumah haranjeun. Tegur riweuh, ulah cakah dikir we kalah ngagaku aku naon. Dikir tungtung ngabatur, naon batur miluh henteu urang aya teuheuh geus aya teuheuh. Wah. Kalau sintori kon kayak gitu mah sahabat tuh ada sih tidak hanya bunga aja Allah. Dua, di masjid didirikan berjamaah sholat. Rata-rata di masjid ayo berjamaah sholat kan aya imam aya naon itu dibangun sebuah dimensi ketaatan kepercayaan. Imam dan Rasul ta'umul qawma man aqra'uhum li kitabillah. Lu kudu jadi imam kaum teh nu paling akro na kitabillah. Nu dimaksud akro hiji bacaanana halus, dua pemahaman kana Qur'ana halus. Aya pemahaman kana Qur'ana mah goreng tapi bacaanana halus pakena. Kadua, katilu, imam kudu nu panjang pungna. Kade bisi imam penek di tukang makmum di haleup jalan rangkung jajaran tukang penek teu kadeu
tilu imam kudu numpang kasepna. Jadi mau yang dulu nanti sama kayak imam. Bisa. Nah siapa? Aku belum bikin bilang kata syarat imam teh kasep. Bang kasep. Ariel. Lawan sahabat selama Rasulullah masih hidup, teu aya anu ngimaman kecuali Abu Bakar selama 2 minggu. Teu aya anu berani ngimaman dina nalika Rasulullah masih jumeneng kecuali Abu Bakar selama 2 minggu ketika Rasulullah teu datang. Maka dina sekian hari Abu Bakar terlambat, Umar naik. Tapi sahabat di dalam Umar naik. Keburu bepak. Umar maksa naik. Kapupingan ku Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ningali tina jalan Abu Minah dan jalan Abu Minah pinggir masjid. Bumi nagaleng bumi ageng agreng kawasan urang 2 lantai 3 lantai sajaban 4 kali dijajah istri Rasul. Eta mengiku pelapah korma para di pulau nage mendurangna anyaman ieu sabut korma dianyam-anyam isian ku sabut korma. Mata dina nalika Sayyidina Umar lawas tebet Rasulullah wih jamulel jadi acuh ketinggalan garis-garis. Cek Sayyidina Umar ma balu kisra wa qasara ya namani ala tibaj wal khair wa anta ya Rasulullah yuksiru fi jambikal hasir. Nanti ngene kata notan eta. Ya Rasulullah bayi nangis Sayyidina Umar. Kumaha balokar ai Raja Kisra, Kaisar, Raja Mesir, Raja Yunan, Raja Romawi sare di atas sutra yang tebal. Sedangkan engkau wahai ya Rasulullah yusiru bi jandikal asir. Lebih kamakal dina tongong Rasul tak lain orang-orang maharan soal kabongkaran malah penjaga gunung Uhud datang ke Rasul Muhammad bismillahirrahmanirrahim Pak ini jeung masih gunung cek Rasul jangan tapi mau ditawarkan ke orang margahayu jeung ke orang samiana jika jika mah kawas baju beja kawas baju jika baju aya beuheun eueuh sirah aya leungeun eueuh daun aya leungeun baju aya ramuan eueuh aya beungan baju aya sirahan eueuh kitu beda kawas baju. Jadi ternyata kenapa sih jadi imam itu Rasul tahu bahwa mana kau kita bilang lu kudu jadi imam itu rek imam sholat rek imam umat akrauhum kita bilang yang paham karena kitab Allah. Di perbendaharaan surat imam teh kudu rada loba ulah di sini lebih kali konteskeun kos di hiji tempat bisa nate ngan kula udu birobil nas kula udu birobil falaq nanti ulah kali salat maghrib rakaat kahiji kula udu birobil falaq rakaat kadua kula udu birobil nas salat isya dibalikeun rakaat kahiji kula udu birobil nas rakaat kadua kula udu birobil falaq. Budak pamuda duaan temilu salat maghrib, temilu salat isya ngan milu salat subuh. Cuk maneh rakaat kahiji. Barang kula birobilan. Nongeng. Geus lah 20 ribuan. Pakai tumpang. Imam subhanallah jadi sasalaman 20 ribuan. Digolerkeun. Imam astagfirullahaladzim kadengeun ku imam goblok pakai
Pinggiran. Bener pakai pinggiran. Zaman musuh kuing masuk pinggiran. Aduh, dari ini musuh kuing. Ngan karasa teh galing na ieu. Mereka mah musuh kami nyebut galing teh. Ayeuna mah da geus terus musuhna teh baheula rada pusing. Cenah sakumaha bola penting lauk dibeli tuluy ditelakeun tuluy musuhan memang cepuing ge bohong tapi resepna sebel seri dangu barang stres ruseup teh si horeng mun teu meunang batur menang urang teu melain mubaran tambah stres. dan kayak jadilah dokumen ada yang ku imam cek imam aing maca ulang pira-pira pangakeula mangeunang sia mun maca ulang udah berbeda sila pangeunankeun si teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi bilana amin tunjuk nama ruku Allahu Akbar sakuloku lah siap wah surat pakai naon cukup gini subhanallah perbendaharaan surat imam kudu menengkan surat ayat imam sing bijaksana kate sehingga itu kan bisa kolot bisa negeri kuring keur jadi suku bisa nangtung bari dek nangtung teh jadi tapi gak pernah sholat jumahan bari nyekal gitu bingung aing disebut diuk jeung kamar nangtung piraku aing jumahan bari nangtung coba teh imam maca al-Bosiyah di koto aing arah mending babet bae ku itu teu inget abang aing teh geuning cokor teh ieu geus teu kuat Alataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawmaidin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min airin haniyah laisa lahum ta'amun illa muqayyah cek aing goblok isuk nama dipanggil ya aing teh nyeri cokor cuma anak tuh ge maksa isuk mah surat bisa da meunang usul meunang da kumaha mah imam teh balik heula ka tukang rek kumaha teh bade serat panjang surat kono pasti kabeh wina atoina jeung wal asrina pasti kedua imam ngadidik saling percaya antara imam jeung makmum imam takbiratul ihram Allahu Akbar ulah boga pikiran ek nuturkeun kitu bae takbir dah imam geus malik takbir goblok padahal teh salatna sing percaya kaza karena bahwa makmum adalah orang yang taat imam Allahu Akbar bagian ruku kalah sujud cek makmum tajong wae wae kitu teh gitu nah salat aya datang ada pada salat lamun makmum poho karena rukun salat bejaan lamun imam poho bejaan usaha lamun lalaki maca niat ngebejaan bari niat maca tasbih niat ngebejaan niat ngebajaan bari niat maca
lamun awewe kumaha bejana keprok lain ku kokot bayun ku kokot pengker wah kawan sekali juragan metal itu batal bagian ruku imam kalah sujud makmum ngan makmumna hararideng subhanallah subhanallah imam kurang dengi bukan kurang arti kok subhanallah subhanallah cek imam imam kedaek balik deui kumaha tah makmum ajong wae eta mah salah demo salah ku demo ulah demo niat mufarak bisa jeung naon jeung imam nang urah nyeun negara sorangan pas jaher maka dina salat hiji dididik kepercayaan kedua dididik kesopanan maka salat berjamaah di masjid ulah berjamaah eleh Abdullah bin Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum jelema ningali jarak ke masjid sekitar 1 kilometer di Madinah mah negara agraris kadang-kadang hujan cenah di waktu hujan hujan ieu berjamaah lohor kucuk ajeng pamajikanana Kang cicing lah berjamaah teuing hujan salat lohor di masjid opat di imah opat beda awewe sok mawak itu mah da awewe mah haja dijieun tina tulang iga anu tengkung bukan belah kenca itu pemajikan ulang tu percaya mah dia tu percaya ta molotot maka nu kayak sama 16 nu kadung 17 daya dicopot dia nalika Nabi Adam terbobo di sawarga dicabut dijieun Siti Hawa tengah goak teu karasa nyeri sabab lamun Nabi Adam dicopot iga eta ngagoak jadi lalaki moal aya rasa nyaha kawan ngan tulang iga nu handap rawan patah lembek rangu rapuh maka awet mah perlu disanjung perlu disayang itu memang betul seperti itu sabab untuk disanjung untuk disayang potong nganai kurang ajar mah apa Rasulullah ittaqu bi amrin nisa fa innahu awaj hati-hati dengan urusan perempuan sebab perempuan itu tunggu tah dijieun pamajikan geuning cenah aya nu kawin lebih ke 14 kali eta mah tulang igana duduk geuning urang mah kakara 2 kali tilu sabenerna mah nu dibikeun kakara 2 ke hiji deui geus anggaranana memungkinkan mun sabab kade kawin teh butuh anggaran mekan simut dagang bensin sababna ieu mah marahan mereka udah teh jadi awan yang bangkung ternyata kenal lu oh awewe masuk mawa karena jalan kenca maka Abdullah bin Umi Maktum ceksa pemajikan lakang cici berjamaah sholat lohor mah di imah opat di masjid opat coba hujan di Silabu cek Abdullah kamu di sini dicairkan ke Rasulullah tempat
mereka berulang balok bujur balik di kain pemajikan rada tarik cik aing naon cik aing ngacedok cik Abdullah dah beli di benduan ku Allah jeung Rasul disalin deui ulah ku pamajikan makane ku pamajikan eureun eta keureut cikikan nu tinggi aing eleh sabenerna mah hari ngaran ku pamajikan munggah bener sabenerna mah naon sabar urang mah ngomong sakecap posok pamajikan di berat rata-rata awake mah gitu dan produknya hampir sama hampir gitu sok uing pulah sok ngomong tarik di lukieu hareupeun pamajikan tunggu lagi jabat dong aduh jadi rata-rata masih ngajingan dina lutut pamajikan mah hese eta teh hese naon sabab da pamajikan geus apaleun belangna mata ka pamajikan lah segala tinggi teh mong ka pamajikan mah jadi lemah pamajikan jadi keserek papatah teh bisa ngomong aing geus kitu mah geus lagi nit geus kitu gitu cik Abdullah bin Maktum berangkat deui picik kelupa kubrang deui laut pamajikan geus beuki tarik wah sagala disebut tuluy we disalin deui sok geus sohang bae sampai penting batu lah segala bukan mana sampai bayangkan kita ada osok iya nyarita gitu lembang wedei pas 10 perintah kudang reklamu ayam nyangap upah muda selamat pada kamana mah berjamaah ke masjid ayo atuh kami dijajakeun jika nama jika pemuda kurang tidak ada ya orang sabuk endingnya wah ada itu kan itu ayo dijajakeun dijajakeun itu mah dia orang pasti tapi yang hayu atuan berjamaah mau ama tapi apa kayak buat ada kayak nah semua dah kuring mah taras sholat betul kita sholat nulungan kuring si wareng nulungan teh iblis dan pakeun pamuda cik Abdullah bin Maktum kalah iblis nah maneh make nulungan pingrek berjamaah lagu tadi ya Abdullah bin Maktum kami teh hirup 8.000 tahun di dunia 1.000 tahun lagi kahiji kaduan kekalamin katujuh ibadah 1.000 tahun teu pernah dosa kami geus disajajarkeun jeung malaikat apal ngaran ganjaran berjamaah budak maneh labuh nu mimiti bujur nepi kana taneuh belok dosa maneh jeung keluarga dosa maneh dihampuran laleutik ku Allah budak nu kadua maneh labuh niat berjamaah dosa maneh jeung keluarga maneh dihampuran ku Allah lamun segubrak nu katilu bujur maneh nepi kana taneuh dosa maneh jeung tatangga maneh sakampung dihampuran ku Allah jeung iblis lamun maneh nganterkeun hampura Allah ka jelema sakampung aing moal babalan dina jadi ya balen harus berjamaah tak hirup nama masjid waktu berjamaah sekali deui hapunten kasadayana wan nyaritakeun masjid di Masjid Rasul
Isra di Masjid Rasul, Mi'raj di Masjidil Aqsa ke di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dibangun usaha Nabi Ibrahim alaihi sama dong. Mana? Hadiah, pan hadiah. Nabi Ibrahim alaihi salam Masjidil Aqsa dibangun usaha. Walau, ya halo bulan Pak. Nabi Daud alaihi salam diteruskan ku Nabi Sulaiman alaihi salam. Lempang di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nu ngalempangkeunana saha? Allah hulukna jeung naonana jasana da bahasana ge bihi ari ngaran akun kumpulan roh jeung jasa. Lamun jasa eueuh rohan disebut naon? Mayit alias bangke. Lamun roh eueuh jasadan disebut demit. Tapi ruh jeung naonna? Jeung jasana. Pertanyaan, ayo sumping ngekos Rasul rek naik kana buruk. Roh Tuan Syekh Abdul Qadir Zaid lani rohna jasana. Rohna lahir can. Oke, kita bicara dimensi rohani. Yang disitu